Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para wargi watu iman undangan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tiasa bermuajahah. Mugia majelis urang aya dina ridho magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Para wargi sadaya, setiap amal sae baris ditile sae iwalti memenuhi persyaratan. Benten sareng dosa mah teu aya persyaratan, sehingga sakali ngalakonan dosa pasti jadi dosa. Moal aya dosa anu teu sah, dosa mah 100% sah. Ieu mah teu sah cenah malingna korupsina sabab teu ikhlas. Ek ikhlas teu ikhlas nu ngaranna maling mah sah. Ieu mah zinahna teu sah cenah sabab di-share, dibeja-beja. Gitu. Ek diwawar-wawar, ek susulumputan nu ngaranna dosa, zinah mah sah. Para wargi sadayana. Nah benten sareng amal soleh, amal sae. Setiap amal sae baris jadi sae. Iwati memenuhi persyaratan. Persyaratan anak kumaha? Simpel Pak. Jangan kemana-mana. Persyaratan amal soleh mah turunan tina 2 kalimah syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tina asyhadu alla ilaha illallah maka turunanana ikhlas. Ikhlas. Bener teu la ilaha illallah na. Tauhidnya benar enggak? Maka ciri nu bener tauhidna ikhlas. Lamun tauhidnya, lamun ikhlasna can aya, itu nalika urang beramal dasarna can ikhlas berarti tauhidna can bener. Itu kata kuncinya. Pala wargi sadayana. Wa ma umiru illa liya mukhlisin lahuddin. Inna sholati wa nusuki. Saestuna salat abdi wa nusuki, ibadah nusuk, ibadah pepencitan. Wa mahyaya hirup wa mamati maut lillah. Lil milki, ditujukeun ke Allah. Kade Bapak Ibu, ieu doa teh lain doa menta mobil. Inna Suzuki wa Ferrari wa Mercy lain. Tapi doa nu ngagambarkeun ikhlas Pak. Ikhlas. Pala wargi sadayana. Makana miftahul jannah la ilaha ikhlas. Pala wargi sadayana. Nah ciri ikhlas kumaha? Ciri ikhlas masih emut Bapak Ibu
Ciri ikhlas istiqomah, ikatan istri betah di rumah. Konsisten, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Sahabat. Ikhlas. Ikhlas teh dipuji nggak terbang gitu, dipuji teh teu ngapung irungna, dicaci nggak tumbang. Sabab hubungan kaula beramal teh lain hayang dipuji henteu sieun dicaci. Up to you, hubungan kaula mah vertikal karena Allah bukan horizontal. Itu Pak. Jadi polanya begitu. Gitu, makanya terserah. Sabab di manusia mah boro-boro nu goreng, nu hade wae loba dianggap goreng. Bisa nu goreng, bisa diciptakeun seperti hade. Itu. Tapi Allah mah nu hade bakal hade, nu goreng bakal goreng. Itu pan aya jalma palawargi sana dipuji ngapung irungna. Pas dicaci mah tumbang. Uing mah moal ngaji deui. Baheula tara ngaji diomongkeun tara ngaji. Ayeuna geus ngaji diomongkeun, sarua diomongkeun mah geus we moal ngaji sakalian. Tumbang. Moal kurban kadinya deui abdi mah. Kunaon? Sabab tara diumumkeun. Hayang kurban, hayang viral. Oh, tumbang fa. Itu berarti henteu ikhlas. Makanya kekuatan hebat mah aya di jalma ikhlas mah. Kusaha setan elehna. Cik ari setan pinter bodoh. Pinter mana setan jeung urang? Setan teh pinternya Pak, padahal tara nginum tolak angin. Pinter mana setan jeung urang? Pinter kene urang kade ulah pinter setan Pak. Lamun pinter setan eleh wae urang. Hati-hati. Pak, berat mana digoda ku setan jeung digoda ku awewe? Cek Quran, lamun digoda setan mah inna kaidas syaitan kada dha'ifa. Godaan setan mah lemah. Quran nyebut godaan setan mah lemah. Jadi lamun urang kagoda ku setan, lain setan nu kuat nu pinter, urang nu leuwih lemah. Logikana gitu Pak. Lamun dina permainan bukan lawan yang kuat, tapi urangna anu lemah. Da urangna sakuat-kuat lawan mun urangna leuwih kuat mah urang bakal menang. Gajah wae eleh ku Garuda 52. Oh, wargi sadaya. Gitu Pak. Gitu. Cek Quran godaan setan teh lemah. Berarti lamun kagoda ku setan leuwih lemah. Tapi kalau kita baca surat Yusuf nalika Allah ngajelaskeun godaan awewe inna kaidakunna azim. Godaan awewe mah maha dahsyat. Jadi berat kene digoda ku awewe tibatan digoda setan. Komo awewena nu kasetanan. Nah, palawargi sadayana ternyata anu temempan digoda setan mangan hiji Pak. Gitu. Nah, surat Hijr pabima agwaitani la uzainan lahum, disababkeun Gusti parantos ngahinakeun abdi, abdi bakal ngaganggu sakumna manusia. Nggak ada yang terkecuali Pak. Kabeh manusia diganggu digoda.
illa angin ibadaka minhumul mukhlasin. Hamba Gusti anu ikhlas. Jadi kalau mau jadi pemenang dina hidup, dipuji nggak terbang, dicaci nggak tumbang, ikhlas. Palawargi sadayana nu elehan mah eta teh nu teu ikhlas. Palawargi sadayana gitu batur kabagean urang teh moal kadinya ari kadinya bareng tapi urang mah teu kabagean batur teu ek naon kadinya teh mayar sarua nanaon sarua ari hotel nu hajian nu umroh alus nu urang mah goreng hati-hati tumbang Pak itu palawargi sadayana itu nu kahiji syarat amal makbul. Nu kadua palawargi sadayana syarat amal makbul turunan tina wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah namina naon sawaban. Bener nuturkeun Kangjeng Nabi. Kunaon nuturkeun Kangjeng Nabi sabab ngan Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu dimaksum tina kasalahan. Wallahu ya'simuka. Allah nu ngamaksum anjeun Muhammad tina kasalahan. Palawargi sadayana. Nu kadua dasarna sabab laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Batur mah gitu dipuji teh ku sahandapeun. Disebut pinter kuno bodoh, disebut bodas kuno hideung, disebut jangkung kuno pendek. Nabi mah dipuji teh bukan ku sahandapeun tapi langsung ku Allah wa innaka la'ala hulukin laqad kana lakum. Makanya Pak dina beragama mah nyontok lain ka kiai, lain ka ustad, lain ka ajengan, da jumlahnya loba. Jadi prinsip dina beragama mah tilu, hiji ibadah Allah, dua nyontok ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nu katilu tatanya ka kiai ulama ajengan. Jadi ka ustad ka kiai mah naros lain nyontok. Sabab lamun nyontok loba teuing. Kunaon maneh subuh kaberangan kiai urang ge kaberangan. Kunaon maneh kawin wae da kiai urang. Jadi prinsipnya ibadah ke Allah nyontok ka Rasulullah tatanya ka kiai ulama pas'alu ahla zikri in kuntum saha ahli zikir teh tanyakeun ka ahli zikir siapa ahli zikir sanes nu zikirna ribuan kali zikir itu nama lain tina Quran inna nahnu nazzalna dzikra dihartosan naon adzikronya Quran. Berarti pas alu ahla dzikri tanyakeun kanu ngarti Quran. In kuntum la ta'lamun, paham agama lamun anjeun teu ngarti itu Pak. Gitu, palawargi sadayana. Nah, itu namina shawab Pak. Nu ikhlas henteu bener moal ditarima. Nu bener teu ikhlas moal ditarima. Komonya teu ikhlas nyata bener hiji-hijina syarat amal diterima mah kholisan wa shawaban bener teh dua kalimah syahadat urang ayat teh syarat eta dina amal lamun teu aya hati-hati ieu nu disebut cape gawe hal ataka haditsul ghasyah wujuhu yauma idzin khasyiah amilatun nasibah. Ada orang yang beramal nepi ka capek nepi ka lungsek ti hot-hat ti poporose ti suksruk ti dungrung naon deui ti babaranting pokona mah di Sunda mah lamun cilaka tinati kabeh Pak nya palawargi sadayana tapi amilatun nasibah tapi tasla naron hamiyah ujungna lain abu surga digebruskeun kana neraka lamun digebrus kana neraka teh beramal
wajar ieu mah beramal beribadah tapi ujungna capek gawe teu hiji tah Pak. Ada tipe orang yang beramal begitu. Nu kadua palawargi sadayana aya tipe jalma nu beramal teh nu kadua mah husrin wal asri innal insana lafi khusr wal asr. Itu nu cilaka ieu mah Pak. Nu cilaka teh nu kumaha wal asri innal insana lafi. Naon nu disebut asar? Kalau lihat palawargi sadayana dina runtutan waktu sholat asar teh sholat saparantos duhur atanapi sateu acan maghrib. Tapi palawargi sadayana lamun ningal secara linguistik kebahasaan nu disebut asar teh hasil meureut, hasil memeras. Ibu umpamana nyeuseut tos beres nyeuseut teras dikupiakeun heula Pak. Beres dikupiakeun diberesihan teras sateu acan dipoe dipeureut. Aya cai nu kaluar tak eta teh ngaranna asar, hasil meureut ngala kalapa terus dibuka heula ujung-ujung dibuka terus dicokel terus diparut, lain diparit, diparut. Terus gitu dicaian Pak digalai. Leres teu? Tah tos digalai nembe dipeureut. Aya teu cai nu kaluar cipati ngaranna teh asar. Itu asar itu hasil meureut. Kapan orang mendapatkan hasil tina gawena lamun geus meureut otak jeung meureut awak. Itu Pak. Murid anu sakola tapi teu meureut otakna maka datang bodoh balik belegu. Di sakolana teh 7.08, datang jam 7 kabur jam 8. Charles ari ngencar ngareles. Itu Pak, pinter moal sabab teu pernah meureut otakna. Di sakola teh nu ditempo jam iraha beakna pelajaran, iraha datangna istirahat, iraha bel balik kitu we Pak. Datang ka sakola GDN gek diuk nundutan, sireum diuk di sisi bari peureum. Pinter moal nu tadi datang boloho balik belegu sabab teu daek meureut otak. Guru Pak anu teu pernah meureut otak moal jadi guru teladan, guru terbaik, guru nu bisa ngalahirkeun murid-murid pinter. Datang ka sakola teh catet, apalkeun, geus kitu. Kerjakeun PR. Teu daek capek, mana nu ek diajarkeun, bagaimana sumber primer, sumber sekunder, referensi kumaha cara ngajarna, bagaimana media alat supaya budak teh gampang paham jeung gampang bisa. Lamun teu pernah kitu moal jadi guru nu alus, moal ngalahirkeun budak-budak nu pinter da teu pernah asar, teu pernah meureut Pak. Itu palawargi sadayana. Nah pagawe nu teu pernah meureut kesang, palawargi sadayana bakal metik hasil ngalabuah moal. Iwati nu kaluar kesang badag, kesang leutik, kesang mejeuna. Kan nu badag aya, nu leutik aya, kesang mejeuna. Kapan orang mendapatkan hasil tina kerja lamun geus asar? Pak, aya pagawe bangunan di imah urang. Jam 8 geus menta gaji dibere moal. Dibere carekan. Ari maneh? Kesang ge can kaluar. Iraha digajihna asar geus bobolokot kesang. Palawargi sana wal asri innal insana lafi khusr. Hati-hati. Boro-boro jalma nu digawena teu bobolokot pesang
teu mikir teu capek heula cacak anu kesang badag kesang leutik kesang meujeuhna palau hasil mikir karyana aya dina bentuk bangunan jalan dan sebagainya palawargi sa teknologi smartphone HP terus alat transportasi nu canggih Pak gitu kabeh ge husrin illal ladzina amanu iwati nu iman nu teu iman mah boro-boro teu gawena asal-asalan cacak nepikeun ke kesang bada kesang leutik kesang meujeuhna ti khot hati poporose husrin kabeh oge Pak rugi illal ladzina amanu nu moal husrin teh iwati anu nah di dieu hebatna jalma iman jalma iman mah boro-boro tapi gawena nepikeun ka asar kakarak niat wae geus meunang pahala. Rasulullah man hamma bihasanatin kataballahu lahu hasanah. Lamun jalma gitu boga niat saya udah dicatat satu kehadean. Bapak ibu niat ti wengi bade ngaos ka Masjid Agung geus kenging pahala hiji. Paman amilaha lamun eta niat dilaksanakeun berangkat sumping ka dieu kataballahu lahu asran dicatat 10 kali kakarak niat wae niat enjing dinten nanti malam bade maca Quran tos maghrib eksajuz neruskeun hanca Ramadan gitu one day one juz kenging hiji Pak tos maghrib teh maca Quran kenging 10 tos maghrib tos isya niat jam 3 ek gugah tahajud menang hiji jam 3 bangun sholat kenging 10 kali lipat oh nanti besok Senin ek saum kakarak niat udah dapat 1 Senin urang saum kenging 10 makana jalma iman mah hebat boro-boro beramal cacak kakarak niat wae udah makana Bapak Ibu dina hirup mah kudu ngalobakeun niat wae loba naon sabab kumaha bisa jadi Pak kahayang nage henteu niat nage teu aya orang masuk surga itu awalna niat boga kahayang kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba setiap manusia pasti ka surga iwati nu embung berarti nu hayang ari hayang embung mau tidak mau ayana dina naon dina hate Pak berarti niat tuh Pak nu niatna kuat hayang ka Mekah niat palawargi sadayan tuh Pak Ustad abi mah boro-boro ka Mekah haji umroh abi mah gitu nempo hirup oge liuk eueur agak teu aya dahar abi mah sahuap sare ngagaloleh palawargi Pak eta nu nyababkeun teu berangkat teh eta kunaon eta Pak ada pernah satu kasus di satu daerah palawargi sadayana tingkat kemiskinannya itu ekstrim kalau bahasa ayeuna mah hidup di bawah garis kemiskinan eta teh turun temurun ti babaheula nepikeun ka babah ayeuna akhirnya ada yang meneliti Pak ternyata kesimpulan penelitian itu di daerah ieu mah boro-boro jadi jalma beunghar niat hayang beunghar ge eueuh sabab urang mah turunan jalma teu boga eta palawargi sadayana otakna diblok berarti enggak ada niat tuh Pak nu aya niat ka Mekah mah mun ayeuna daftar nungguanana 20 tahun nu berangkat tahun ayeuna nungguanna 11 12 tahun wah hayang tereh kumaha aya nu lempang leres teu Pak tuh bakat ku kuat ka hayang aya nu naek sapeda ku kuat naon Pak kuat tuur kuat suku
ngantuur jeung suku moal kuat lamun kahayang teu kuat. Kahayang teu kuat mah boro-boro ka Masjidil Haram, ka Masjid Nabawi, ka masjid gigireun imah ge teu nepi-nepi. Taweh kahayang mah. Ari gunung makan kudaki, lautan kan kusebrangi, kalau dangkal. Ai masjid dilewati. Kunada eueuh kahayang. Palawargi sadayana, tapi ka Masjid Al-Jabar mah bolak-balik. Bapak Ibu. Jadi itu Pak. Jadi hebatna jalma iman teh kakarak niat we heula. Palawargi sadayana niat heula. Gitu. Nah, anu teu aya niat, nah palawargi sana moal jadi. Pan Pak, di dunia itu tercipta di dua alam. Apapun di dunia tercipta di dua alam. Satu alam pikiran, dua alam kenyataan. Nu aya di alam kenyataan berawal di alam pikiran. Masjid Agung, iya Pak, awalna teu kieu, awalna di alam pikiran. Leres teu? Gitu. Kumaha bentukna? Nah arsitek palawargi gambarna sapertos kieu. Akhirnya berjuang kumaha nu aya di alam pikiran, aya dina alam kenyataan. Bumi urang, mobil urang, motor urang, acuk sandal sapatu eta teh gambaran nu aya di alam pikiran. Jadi aya di alam kenyataan. Kunaon surga teu aya di dunia sabab pikiran urang moal nepi. Gitu Pak. Malah aya nun roat. Mata belum pernah melihat kumaha wahna surga. Wala udhunun sami'at, telinga belum pernah mendengar bagaimana beautifulna surga. Wala khataru ala qalbin basharin, boro-boro mata cepil, otak wae nggak bisa mengilustrasikan, mensketsakan kumaha surga otak. Berarti teu aya da di alam pikiranna ge tenepi. Pak. Gitu, palawargi sana. Makana eta Pak. Wal asri innal insana lafi illal ladzina lamun teu iman mah rugi. Palawargi sehebat apapun karya sampai asar palawargi sadayana sampai meres ngahasilkeun lamun teu make iman mah khusrin. Makanya kalau baca surat An-Nur, amal jalma kafir mah teu beda siga jalma nu keur kahausan. Naon Bapak Ibu haus bahasa Arabna? Halabhab. Ana halabhab. Nah, amal jalma kafir mah seperti jalma anu keur kahausan. Palawargi sana ningali fata morgana dianggapna cai nalika datang jong Pak. Innal ladzina kafaru a'maluhum kasyarab biqi'at yahsabu dum'anu ma'a hatta idza ja'u lam yazidhu syai'a. Jalma kafir mah amalna teh palawargi sadayana siga jalma anu keur kahausan. Ningali fata morgana dianggapna cai lumpat ka eta tempat pas datang ternyata zong teu aya nanaon. Sugan teh ngabangun gedung pencakar langit, bikin teknologi hebat, nepikeun ka ti hot hate, sugan teh jadi cengcelekan harapan pahala. Pas datang di hadapan Allah kosong molompong. Kunaon? Wal asri innal insana lafi illal ladzina aman. Dua kanu katilu palawargi sadayana aya jalma palawargi sadayana ieu mah lain rugi Pak, tapi pangrugi-rugina. Cik rugi jeung pangrugi-rugina rugian mana? Pangrugi-rugina. Nah surat Kahfi palawargi sana 103 kul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala alladzi dhalla sa'yuhum bil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a.
Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Hayang aranjeun ku kaula di bejaan saha jalma nu pangrugi-rugina dina beramal. Sanes rugi Pak? Bil akhsarin. Pangrugi-rugina dina beramal. Sa'alladzi dhalla sa'yuhum bil hayati dunya. Jalma nu amalna teh salah sasar di alam dunia, tapi wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tapi manehana yahsabun. Pak, naon yahsabun? Aya yahsabun, aya tahsabun. Lamun nyeuseuh bahasa Arabna tahsabuna. Nah, lamun budak ceurik wae bahasa Arabna yaplahuna. Nah, ieu mah sanes tahsabun. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina amala alladzi dhalla sa'yuhum bil hayati dunya wa hum jalma nu salah amalna di alam dunia wa hum yahsabun, tapi manehna boga sangkaan annahum yuhsinuna sun'a, rarasaan mah geus bener. Jalma nu salah ngarasa bener. Jalma ahli musyrik rarasaan bertauhid. Oh Bapak, jalma ahli musyrik ngarasa sedang bertauhid. Balawari sabab jampe-jampena make bahasa Arab. Tina hadis, bahkan tina Quran. Gitu. Meuli isim Pak, meuli isim ternyata jero nama fiil. Padahal nu dijual tah cenah isim ieu ngamanyukeun dagang. Padahal jero teh fiil. Meuli isim teh Pak di jerona teh di luhurna tulisan wah dibungkus kumaha Pak gitu ya, kumaha siga mistik gitu make minyak meureun kitu. Di luhurna teh naon tulisan ba sinto, hurufna teh dihandap ya ba sinto. Lamun dihijikeun di luhur ba sinto basato fiil madi. Lamun dihijikeun nu dihandap ya ba sinto yabsutu fiil mudhari. Tuh nu dijual isim jerona fiil, nu ngajual boloho nu mali belegu. Diambil dina Quran Allahu yabsutur rizqa liman yasha. Nah surat Rum. Palawargi sana Allah nu ngajembarkeun rizki kasing saha jalma anu dikeresakeun, dijual 1 juta dibeli Pak. Oh palawargi sadayana itu palawargi sadayana moal aya kamusyrikan iwati bertentangan jeung akal. Biasana musyrik mah Pak tentanganana jeung akal. Pak ngaon hubunganana nyembah patung, nu patung dijieun ku urang. Palawargi sadayana gitu hayang maju usaha datang ka dukun nu imahna ge erek rugrug. Erek ngamajukeun batur kumaha ngamajukeun sorangan wae teu bisa gitu. Palawargi sen aya dukun pengganda uang. Oh palawargi sadayana tina 1 juta jadi 10 juta 100 juta jadi 1 miliar. Tanu kamari rame di Banjarnegara Pak. Itu kan tina 70 juta hayang jadi 5 miliar. Pak, lamun urang bisa ngagandakeun duit bebeja moal ka batur. Moal tinggal ucang-ucang ange, mulung muncang. Ieu mah bebeja ka batur, dukuna boloho nu percaya belegu. Akhirnya kan menghilangkan jejak diracun gitu. Hayang menang jodoh datang ke dukun, nu dukun age teu payu-payu, makanya pas datang teh dicapluk ku dukun. Oh Pak gitu palawargi sadayana kabeh dukun musyrik iwati dukun beranak. Nah lo bahasa mak musyrik tapi rarasaan
tauhid. Loba jalma ahli bid'ah rarasaan ngalaksanakeun sunnah. Itu makanya digenggeureukeun teh da urang mah lain keur ngabid'ah, keur ngalakonan sunnah. Palawargi sadayana loba jalma nu ngaruksak rarasaan keur ngabangun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil qalu innama nahnu muslihun. Lamun dinyatakeun kamana ulang ngaruksak di muka bumi, uing lain keur ngaruksak, keur ngabangun, keur memeres. Ala innahum humul mufsidun. Kanyahokeun eta jalma teh bener nu ngaruksak, walakin la tasyurun, tapi teu sadar. Bahasana henteu sadar. Nu ngaruksak ngarasa keur ngabangun, pengkhianat ngarasa pejuang. Makanya lamun disambungkeun ku Bapak surat Al-Baqarah ayat 204 206 di dinya aya jalma nu disebut aladul khisam. Aladul khisam teh penentang Allah nu kalintang kerasna. Wa minan nasi di antara manusia aya anu ucapanana teh menarik hati. Pak pikabitaeun palawargi sadayana wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi, bari manehanana bersaksi atas nama Allah. Jalma soleh, jalma taat, wa huwa aladul hisam, padahal penentang Allah nu paling keras. Disebut nage aladul khisam, penentang Allah nu paling keras. Lamun manehana jalan di muka bumi liup sidafiha, jadi ruksak bumi teh. Wa yuhlikal harsa, tatangkalan jadi leungit. Wan nasla, generasi jadi beak. Nah naon dijualan ka abus. Oh para warga sadaya itu palawargi sana kumaha sifat ieu jalma nu disebut penentang Allah nu paling keras. Palawargi sana wa idza qila lahum muttaqillah, ciri nu tadi ka abus ciri salajengna wa idza qila lahum muttaqillah, lamun dinyatakeun salah pagawean teh ngaruksak ieu teh mengkhianat amanat, akhadzatul izzatu bil ismi, bangga ku ngalanggar, bangga ku pagawean dosa. Ieu mah geus terang-terangan ngalanggar, Pak. Ieu mah palawargi sana disebutna aladul khisam. Ari nu tadi mah palawargi sadayana teu sadar dirina salah, teu sadar. Palawargi sana gitu. Lamun nu teu sadar dirina salah, palawargi sadayana kunaon disebut pangrugi-rugina sabab moal pernah bener. Jalma moal pernah berobat lamun teu ngarasa dirina gering. Palawargi isana jalma moal pernah bener iwati ngarasa dirina salah. Makana cek Kangjeng Nabi an-nadamu taubat, ngarasa hanjaka salah teh bagian tina taubat. Nu jadi masalah mah lain anjeun salah, nu jadi masalah mah nalika anjeun salah sadar teu kana kasalahan anjeun. Itu palawargi isana. Tah nu surat Al-Baqarah mah ieu mah apal salah tapi akhadzatul izzatu bil ismi, justru bangga ku pagawean salah, melak cangkeng nage dina na cangkeng geus eueuh kasih gitu. Nah ya nu katilu palawargi sana terakhir. Nah Bapak Ibu nu terakhir nu kahiji naon Pak Bu? Nu kahiji naon? Aya jalma beramal capek gawe kekafake. Nu kadua jalmi beramal anu rugi. Nu katilu jalma beramal pang rugi. Nah nu kaopat amal anu makbul. Amal anu makbul. Pertarosan ari amal urang makbul teh. Kan mudah-mudahan doa apa? Kamari lebaran naon taqabbalallah minna wa minkum. Naon hartosna mudah-mudahan
Allah nampi amal ibadah urang. Diteraskeun di urang mah naon? Naon? Tiasa Pak. Dina bahasa urang diteraskeun bahasa urang mah nyuhunkeun dihapunten dina sabudaya kalepatan. Kunaon ngobrolna kitu sabab makanan khas lebaran kupat ngaku lepat. Makanan nyuhunkeun dihapunten tina sabudaya kalepatan. Diangkat ku polisi jadi operasi ketupat lebaran. Lain operasi lepet, Pak. Lain operasi buras bubur heuras. Kupat ngaku lepat. Mohon maaf lahir batin sae. Ngan masalahna takobal teu amal urang. Sakedap deui Idul Adha Pak. Palawargi sadayana. Naon doana lamun urang mencit, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Allahumma ya Allah taqabbal min Muhammadin, tampi kurban ti Muhammad. Wa ali Muhammad, Gusti tampi kurban ti keluarga Muhammad. Wa min ummati Muhammad, Gusti tampi kurban ti umat Nabi Muhammad. Pertarosana ditampi itu. Tadi syarat ditampi mah dua. Ngan pertanyaannya ditampi henteu, tanda tanya besar. Pak, Bu, lamun murid mahasiswa belajar teras ujian tiasa naroskeun, Pak nilai abi berapa? Leres teu? Oh 90, mantap. Lulus. 80, lulus. 60, lulus. Sabaraha nilai abi? 40. Wah. Cek guru teh hoyong lulus hoyong. Kumaha apa carana remi? Bisa Pak di dunia keneh. Leres teu? Bisa diulang. Ari urang pas Iqra kita baca rapot anjeun. Ceng. Sugan teh baheula mah jadi amal soleh jadi hade. Ternyata bareureum teh lulus teu ditarima. Cik kumaha pangahadeanana sementara geus di akhirat. Di dunia mah mun katingali kurang bisa Pak. Kurang mah dibalikan. Leres teh Pak? Sok gitu. Kamari lebaran teh henteu ngopak teu ngaraginang, da boga sawah teu melaketan. Hanjaka. Makana engke mah lamun geus deukeut ka Ramadan lebaran melaketan. Meh bisa ngopak raginang. Itu zaman jadul, Pak. Hanjaka bisa diulang. Aya pemuda camping ka gunung, Pak. Kalah mawa duit loba, mawa HP. Pas lapar, neangan warung nasi eueuh. Pas pesen di GoFood, eueuh sinyal. Akhirna lapar, teu kalamotan duit, ngalamotan HP. Engke mah lamun camping ulah mawa duit, mawa HP, mawa dahareun bisa diulang. Ai urang bisa diulang kumaha? Lamun engke nah ditarima henteu nya masih blank, Pak. Makana Allah Bapak Ibu luar biasa maparin indikator ciri-ciri jalma nu amalna ditarima. Ciri-ciri. Lamun ciri eta aya di urang taqabbalallah. Palawargi sana cirina. Makana engke Bapak Ibu buka surat Al-Ahqaf. Di ayat ka-16na surat Al-Ahqaf ngagambarkeun ulaikal ladzina nataqabbalu anhum sana ma amilu. Aya jalma anu nataqabbalu anu ditarima anhum timanana ahsana ma amilu amal nu hadena wa natazawaju an sayiatihim dosa-dosana dihampura. Lamun amal ditarima dosa dihampura, lamun dosa dihampura amal ditarima. Makana saum Ramadan ujungna lamun imanan wahtisaban gupiro dihampura. Lamun dihampura tandana amal ditarima. Lamun amal ditarima maka dosa dihampura. Lamun dosa ku amal teu dihampura sarua jeung amal teu ditarima. Di dieu mah ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu.
eta jalma nu amal hadena diterima wa natazawaju an sayiatihim dosa-dosana dihampura fi ashabil jannah eta pisan ahli surga. Saha ahli surga nu amal hadena diterima anu dosana eta ahli surga. Sambung menyambung menjadi itulah eta. Nah, saha jami nu amal sayana diterima dosana dihampura. Cek ayat ke-15 na. Ciri-cirina aya genep arapalah sadayana. Gitu, palawargi sadayana arapal. Wa wassainal insana biwalidaini ihsana hamalathu ummuhu wahnan ala wa fisaluhu anishkurli ilaikal. Surat Luqman itu pan surat Al-Ahqaf ya. Kena wawassoina surat Luqman eta apa? Ya surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Wa wassainal insana biwalidaini ihsana. Arafal insyaallah. Hamalatu ummuhu kurha wa wada'tuhu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya hiji wa ala walidayya dua wa an a'mala sholihan tilu wa aslih li fi dzurriyyati opat inni tubtu ilaika lima wa inni minal muslimin. Makana ayat ka-16 ulaika alladzina nataqabbalu anhum. Lamun genep ciri ayat eta jalma nu amal hadena diterima dosana dihampura eta pisan ahli surga. Jadi ciri genep amal makbul. Palawargi sadayana hiji naon Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ahli syukur, ahli syukur. Pak, kunaon kudu syukur? Sabab lamun teh syukur kupur. Hidup mah gitu. Kalau nggak syukur kupur. Lain syakartum walain kapartum. Jadi ciri nu amal diterima ningkatkeun rasa syukur ka Allah. Naon syukur teh bahasa urang mah syukur teh terima kasih. Urang narima terus ngasih. Lain ngobrol terima kasih teh. Urang narima terus ngasih. Take and give. Oh, Pak sok aya nu ngobrol kieu. Terima kasih yang setinggi-tingginya. Saha eta? Tentara Angkatan Udara. Karena setinggi-tinggi. Amun ayat terima kasih yang sedalam-dalamnya. Saha? Angkatan Laut. Mun Angkatan Darat kumaha? Terima kasih yang seluas-luas. Pak, jadi jalma teh bisa ditebak ku ngobrol apa. Ah, palawan geus sadayana. Jadi syukur teh terima kasih. Kita menerima terus ngasih, Pak. Itu syukur. Palawargi sadayana pertarosan, Pak. Ari hirup urang teh saha? Ti saha? Ibu ari urang milik saha? Ibu milik saha? Aku milikmu selamanya. Pret. Milik saha Pak urang? Gitu. Harta urang milik saha? Istri urang salaki urang milik saha? Boro-boro salaki, boro-boro istri, boro-boro kebon, jongko, toko, kebon balong, diri urang wae lain milik urang. Hati-hati Pak. Diri urang wae lain milik masih emut alasanana. 3 alasan minimal nu ngagambarkeun diri urang lain milik urang. Hiji urang teu bisa nahan datangna sakit udur Pak.
Saha nu bisa nahan datang na sakit? Nggak bisa. Boro-boro urang dokter jantung kena jantung, dokter asma kena asma. Lamun awakna milik manehanana, makana faidha maridtu fahuwa yashfin. Lamun urang gering Allah nu nyageurkeun sabab awak urang milik Allah. Nu kadua ciri awak urang lain milik urang, palawargi sana ngolotan. Beki dia beki ngolotan, beki ngoraan. Beki ngolotan, beki ngoraan. Beki ngolotan. Lamun ke reuni, palawargi sana jeung babaturan, nempok babaturan teh asa karolot teh. Ari nempok maneh asa tereh kolot cek urang. Cek babaturan urang ge sarua nempok maneh ge tereh kolot. Jadi ngora teh ngan perasaan. Rarasaan teh pantes kene ka ABG. Padahal geus ABC. Pak boro-boro nahan datang na kolot ngabersihan kokoloteun ge hese. Punten Bu. Nu katilu lamun awak urang milik urang palawargi sadayana ulah maut. Innal mauta alladzi tafirruna minhu, maut anu anjeun lumpat tina eta maut fa innahu mulaqikum, maut bakal ngudag anjeun. Palawargi sadayana. Nah, makana palawargi jadi hirup urang teh pisah lamun kitu mah ti Allah. Makana syukuran teh ka saha? Ka Allah. Ngan manusia mah aneh ya'lamuna nikmat Allah, ari kana nikmati Allah mah apal kabeh ge nikmat Allah, tapi summa yunkirunaha, tapi lolobana inkar. Apal nikmat teh ti Allah, tapi teu ibadah ka Allah. Kumaha cicing di bumi Allah, awak urang nu Allah, istri urang di Allah, dipisah fasilitas ku Allah, nah datang ka dukun. Buah duku buah kedong-dongan nyambung dong. Bapak Ibu ulah tebih salami urang cicing di dia Pak sekitar 1 jam, hitung nikmat Allah. Ulah tebih lah Pak. Jangan seminggu, jangan sebulan, setahun, atau salami urang hirup cicing di Masjid Agung ieu salami sajam hitung nikmat Allah. Pak. Gitu. Calik nikmat ya Pak, calik nikmat. Coba lamun bujurna bisulan 5 we. Aya teh jalma nu syukuran boga bujur sehat tara Pak. Gitu. Tiasa ngadang bukan sekedar bisa mendengar, maka telinga kita bisa membedakan berbagai suara. Lain bisa ngadenge wungkul Pak. Iya mah suara bapak, suara mama, suara si teteh, si AA, Pak RT, Pak RW bisa ngabedakan. Iya nu adan si Bapak Haji Anu. Iya mah nu adan budak urang. Wah, iya mah suara hitut ieu. Suara dulag ieu mah. Pak, disyukuran tara-tara palawargi sadayana kakara lamun geus boga panyakit ganteng gangguan telinga kakara cik Pak gaduh irung sok disyukuran lain wae palawargi sadayana urang bisa ngabedakeun berbagai angsean, seungit sate, seungit gule, ieu mah jengkol. Iya mah bau kelek, nu kieu hitut bapakna. Wah, ya Allah. Pak. Allah nyimpen naon dina leta urang sampai bisa membedakan berbagai rasa. Leres teu? Amis, lada, pahit, hasem, keset, ratusan rasa menurut penelitian. Bahkan dengan level. Pak, wah ieu mah seblak level setan. Ada ya palawargi sadayana cik salami cicing di dia. Makana palawargi sadayana kabeh ti Allah pilaku teh syukuran ka Allah. Ciri nu ditarima amanah mah nu ningkatkeun rasa syukur. Minimal indikator ningkatkeun syukur teh 2. Hiji ningkatkeun amal ibadah. Ningkatkeun amal
ibadah. Makanya Nabi Daud palawargi sana disebut di Quran sebagai simbol orang syukur. I'malu ala Dauda syukra. Beramal beribadah siga ibadah Nabi Daud sebagai wujud syukur. Makanya saum pang alus-alusna pang rajin-rajina disebut saum Daud. Salat pang alus-alusna disebut salat gitu. Pas saum Daud teh sapoe saum sapoe henteu. Lamun salat pang alus-alusna salat Daud sapoe salat sapoe henteu. Lain. Rumusna beda apa? Eta mah belang betong duka loba belangna duka loba betongna. Jadi disebut salat Daud itu Pak. Jadi Nabi Daud masih gak Nabi Muhammad. Itu tos salat Isya teh tara main HP. Tara begadang Pak. Karena hadis Bukhari kana Rasulullah yakrahu an-nauma qoblal isya'i. Nabi mah ngamakruhkeun teresep lamun sare satu acan salat Isya. Wal haditsa ba'da siga makruh hukumna geus salat Isya ngobrol, begadang. Nu teu aya nu penting geus salat Isya sare. Sebab yang tidur kemalaman subuh kesiangan. Pak Ustad abdi mah boro-boro tidur kemalaman. Sare tas Isya wae subuh teh kaberangan kumaha. Eta mah kok homo. Itu jadi Nabi Daud mah tos salat Isya teh kulam siga Nabi Muhammad. Guga jam 12, Pak. Guga jam 12. Ta jam 12 kumin laila illa qalila gitu. Hudang di tengah peuting kurang saeutik atawa leuwih saeutik. Salat malam. Palawari sana beres-beres salat kurang lebih jam 3:30 siga kitu salat Nabi Muhammad salat tahajudna. Makanya di urang mah jadi tarahajud. Taraweh wae jadi taraweh. Oh, 3 jam 3 jam setengah. Ya Allah, eta disebut salat Daud. Eta nu disebut na hadis mah Kangjeng Nabi lamun salat penting ya tapat tarokodamah, bitisna bengkak, lami teuing ngadeg. Sampai dipangloh ku Siti Aisyah, salirate surga udah pasti, dosa geus dihampura, toh-tohan teuing ibadah teh nyiksa sorangan. Cik Pak, lamun urang geus pasti dosa dihampura, geus pasti ka surga, salat keneh moal. Makanya terjadi nabi urang. Lamun budak nilainya udah apa, geus moal ngapalkeun deui. Nabi mah sakitu udah pasti pangrajina. Makanya dipangloh teh apalam akuna abdan syakuro. Aisyah nah anjeun teresep nempo kaula jadi hamba Allah nu paling bersyukur. Makanya patingali sabab peuting 3 jam setengah memeh subuh teh ngagoler. Nungguan subuh urang mah diturutan ngagolerna salatna mah henteu. Palawargi sadayana. Tuh Pak, ciri syukur. Ciri syukur nu kadua. Ciri syukur nu kadua mah ningali nikmat nu katarima. Ulah ningali nu henteuna. Ciri nu kupur nikmat ningali nu henteuna. Makana dina Isra Mi'raj Kangjeng Nabi ningali ahli neraka teh mayoritas awewe. Sabab naon yakpurna kupur teu syukur. Gusti nah kalupur ka Allah henteu. Yakpurnal asyir kupul kanu jadi salaki. Di mana salaki anjeun mereka hadean lilana sataun tapi aya kahayang anjeun dina sataun hiji teu kacumponan. Tapi lolobana mah kacumponan. Nah ingetna teh kanu hiji kanu henteu. Qolat komen la khairu min kakotun kang salila dipihukum abdi mah asa can pernah ku akang dipangbagjakeun. Halodo sataun lantis ku hujan sapoe. Ciri jalma kupur mah nempokna kanu henteuna lain nempok kana nikmat nu geus dibere. Loba salaki nu kupur boga pamajikan aing mah boga pamajikan teh rariweuh cerewet dah. Loba istri nu kupur boga salaki aing boga salaki teu boga salaki teh sarua. Lamun di imah lamun teu sare main HP. Bahkan loba kolot nu teu syukur boga budak. Cek batur mah loba budak teh ngeunah cenah.
ngeunah pisan ieuna nu karasa ku urang mah eueuh nu sahu tah kolot teu syukur boga budak gitu. Palawargi sadayana dipercepat. Pak, jadi hiji amal nu ditampi teh cirina syukur ka Allah. Nu kadua syukur kanu janten sepuh, nu katilu moal dijelaskeun, nu katilu palawargi sana waas. Nu katilu ningkatkeun amal soleh, nu kaopat na ieu nu langka wa aslih li fi dzurriyyati. Bapak Ibu amal urang moal ditarima lamun urang teu berjuang nyolehkeun budak urang. Ulah ngarasa geus afdol tenang bisa ka masjid tapi sorangan. Tahajud sorangan. Baca Quran solangan budak urang duka sok ka masjid duka tara duka sok salat duka tara ulah wa kabungah sabab eta cirina amal moal ditarima. Lamun yakin palawargi sadayana Islam urang bener berjuang wa aslih li fi dzurriyyati solehkeun barudak urang lamun yakin Islam bener. Pak makana mun teu ranking di sakola boleh sedih tapi biasa tapi kudu lebih sedih lamun budak urang eueuh disabka hiji di masjid subuh can budang wa aslih li fi dzurriyyati. Bapak Ibu boga budak mah moal meunang ganjaran sabab eta mah insting nyaah ka budak mah hayam ge nyaaheun ucing ge nyaaheun domba ge nyaaheun sapi ge nyaaheun singa ge nyaaheun tapi nyaah ka budak karak meunang ganjaran taat tu fiddin disambungkeun kana agama sabab eta titipan ti Allah. Pak hoyong teu ngariung sadayana di Mekah jeung keluarga hoyong ngariung di surga hoyong syaratna kumaha soleh saboro noyot palawargi sadayana soleh saboro jannatu adan yadkhulunaha surga adan bakal abus ka eta surga sa waman sholah min abaihim lamun indung bapana soleh wa azwajihim pasangan hirupna soleh wa dzurriyyatihim anak turunanana soleh. Hayang ngariung di surga kumaha di dunia oge ibadah masing-masing duka sok salat duka tara ari ulin mah babarengan. Cek palawargi sadayana engke nu kalima syarat ditampi ini tubtu ilaika nu terakhir wa inni minal muslimin. Tah Pak wa inni minal muslimin teh pashadu bi anna muslimun. Jadi Islam urang lain wae di masjid lain wae di pasantren Pak maka pashadu bi anna muslimun lamun pejabat pashadu bi anna muslimun jadikeun jabatan anjeun jalan dakwah Islam. Bikin regulasi anu memperlancar ibadah lain nu ngahalangan. Lamun anjeun sebagai seorang bisnismen jadikan Islam jalan kumaha ngalahirkeun harta nu halal bali barokah tampilkeun Islamna. Lamun cek Ali bin Abi Thalib ana muslim qabla kulli syai abdi Islam sateu acan sagala perkara. Pak sekuler lamun Islam kudu di masjid di luar Islam kumaha urang can pashadu bi anna muslimun moal ditarima amal maka abus lamun engke 2024 milih caleg milih presiden anu ana muslim mana nu cocok syaratna jeung Islam mun teu bisa sampurna sabab sampurna maroko maka minimal yang mendekati sabab lamun teu lain wae amal urang moal ditarima. Lamun urang maca surat Al-Ahzab ayat 60 genep di antara kahanjakalan ahli neraka sabab salah milih pamimpin. Yauma tuqallabu wujuhum finnar ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Nalika wajah manehana budak balik di neraka kambing guling Bang. Hanjakal baheula teu taat ka Allah teu taat ka Rasul. Rabbana inna ata'na sadatana Gusti abdi teh kalah taat ka pamimpin abdi gitu. Salah milih pamimpin Pak adalluna sabila geus dipilih teh sugan teh mawa jalan bener mawa jalan teu bener. Pak hubungan nanas bukan hanya 5 tahun milih teh tapi saumur hirup wa ana minal muslimin. Bapak Ibu nu dimuliakeun ku Allah sakitu tiasa kabihatur mudah-mudahan Bapak Ibu nu genep teh cirina aya sadayana di diri urang supados amal urang teu mardud amal urang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala.
dahsyat.